Tah warga Jawa Barat ya ayeuna aya beja deui ya aya informasi deui masalah Bupati Bandung. Naon masalahna? Masalahna kebijakan Kang Deddy Mulyadi anu barudak dibawa ka barak militerkeun teh itu cek Bupati Bandung mah ulah dibawa ka barak militer. Kahayangna kebijakanna teh diganti ku kebijakan wajib ngaji magrib. Jadi diwajibkeun ngaji magrib teh kitu cek Bupati Bandung teh kitu tah warga Jawa Barat ya. Ya Pak Bupati nya kieu ari masalah ngaji mah nya geus puguh apanan diwajibkeun tapi wajibna teu magrib wae nya geus puguh wayah kumaha wae ge ari perkara ngaji mah kitu nya rek magrib rek isya rek subuh kitu tah rek asar rek beurang rek peuting rek isuk-isuk rek beurang nu pada intina mah apanan ari perkara ngaji mah apanan kieu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin tah apanan kitu. Jadi anu wajibna mah geus puguh neanganana ngagaweanana ngeureuyeuna eta kitu tah ari ngaji mah wayah kumaha wae teu magrib wae anu diwajibkeun teh tanya kitu Pak Bupati nya kitu tah. Jeung deui ari masalah ngaji magrib mah ti baheula ge aya Pak Bupati nepi ka ayeuna oge aya ngaji magrib mah kitu tah Pak Bupati nya tah kitu ngaji magrib mah nepi ka ayeuna ge aya kitu di kolot nepikeun ka budak ayeuna oge aya ngaji magrib mah kitu nya Pak Bupati tah nuhun Pak Bupati